Sampurasun para mitra kalintang bingahna tiasa patepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB GKI TV. Sareng lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Mingkin Mikawanoh ka Yesus Kristus. Dumasar serat 2 Petrus pasal 3 ayat 1 dugi ka 18. Sareng nas nu janten puseur panglenyepan urangnya eta ayatna nu ka 18 anu ungelna kieu. Sing terus mekar dina sih kurnia jeung pangarti kana hal Gusti jeung juru salamet urang Yesus Kristus. Sanggakeun puji ka Anjeunna ayeuna salalanggengna. Para mitra, teu wawuh wuwuh pajauh, teu loma tambah paanggang. Paribasa ieu nyiratkeun yen sakitu urang mikawanoh batur baris mangaruhan cara urang misikep sareng milampah ka Anjeunna. Jalmi saliwatan tangtos moal seueur kenging perhatosan urang. Nanging jalmi nu dipikawanoh pisan baris diperenahkeun dina emutan sareng manah urang. Prinsip ieu oge tiasa ku urang dilarapkeun dina mikawanoh ka Kristus. Para mitra, urang sadayana mikasono langit sareng bumi nu baris dianyarkeun ku Allah. Dina emprona kaadilan sareng bebeneran nu dikersakeun ku Gusti hadir kalayan utuh tur sampurna. Urang baris nganikmatan kapamingpinan sareng berkah Allah ngalangkungan Gusti Yesus Kristus Raja panyalamat hirup urang salalanggengna. Kitu pisan Petrus ngajak satiap jalmi percanten pikeun sadar kana visi panganut Kristus nu teu kenging dimomore. Para mitra, mingkin urang ngaraoskeun rahmat Gusti Yesus Kristus Raja kahirupan urang. Sakedahna urang oge mingkin kamotivasi, mingkin kajurung pikeun wanoh terang kana naon nu dipikahoyong ku Gusti. Alasan jalmi ngantunkeun Kristus sanes ngan samata-mata jalaran kapincut gogoda nu nyasabkeun, nanging margi teu acan mikawanoh, teu acan terang kalayan hade saha Kristus sareng naon anu ku Kristus nuju dihadirkeun dina hirupna. Kumargi kitu sing waspada, sing nya-nya wanoh ka Kristus, terang ka Kristus sareng karyana. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu. Pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Urang tepang deui dina episode salajengna. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun ka nu sanes. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.